Urang lamun belajar ngaji alfiah natijahna jang supaya bisa maca kitab nu ngajar alfiahna kudu geus menguasai ilmu alfiah. Ajarkeun ku ari mubtadaun zaidun wa azirun khabar ingkul da zaidun azirun manitazar. Saenggeusna kanyahoan mubtada teh isim zat contoh zaidun khabar teh itu azirun isim sifat lantaran hakikatna khobar mah adalah sifat mantak kadituna bakalna menang hiji mubtada di khobaran ku dua tilu sakumaha menang na hiji mausuf disifatan ku sababaraha sifat geus kadengena ngeunaheun kudu ngadengekeun anak dibentukan zaidun azirun jadi engkena murid ge bisaeun maca kitab teh oh jaheueuh tah eta teh ngaji nahwu. Mun kuari ngaji ilmu nahwu ieu guruna ge teu nyahoeun nu deuk dijadikeun mubtada teh kudu isim naon nu deuk dijadikeun khobar teh kudu isim naon teu nyahoeun olahanana guruna atuh ka muridna ulah wa kamagahan alfiah heulanan tah ulah wa kamagahan alfiah lantaran nyanana kiai ari nu sok dijieun mubtada sih gua ulah sok loba omong sia pokona tuturkeun bae geus kos kitu bae pokona mah sia dengekeun bae geus kos kitu bae ti diturang kitu bae. Teu bisa gitu, atuh engke moal bisa maca. Urang lamun ngaji sorof berarti deuk nganyahokeun mustaq minhu. Deuk nganyahokeun kitu tasrifan. Ilam anna tasrif fil lugat at-taghyir. Terus kaituna wa indal istilah taghyirun maksusun dan lain sebagainya. Geus engke kanyahoan sulasi muziam sulasi mujarrad aya 6 bab. Sulasi mazid aya sabaraha bab. Terus aya mujarrad aya mazid terus aya rubai mujarrad aya rubai mazid ngah dibentukeun ku urang kos kitulah ngaranna ilmu sorof guruna kudu nyaho heula beuing ke ditanya ku murid kiai kula mah puyeng jasa aya 2000 kali manaon ulah sok loba omong 2000 mah 2000 bae geus lain eta mustaq minhu tina naon ieu pokona mah 2000 mah ti dituna bahwa 2000 mah kaman rubun ente mah kali mana kali ulah loba omong siang geus aing mah puyeng aya ditanya ku sia aya ditanya ku batur leuwih puyeng oh berarti guruna teu menguasai moal bisaeun nya ka mustaq minggu doribun di mustaq tina naon madrubun di mustaq tina naon eta istiqaq apa istiqaq sogir apa istiqaq kabir moal nyahoeun tah lamun jitu mah oh doribun di mustaq tina darbu eta istiqaq naon ge istiqaq sogir ai ngaran istiqaq si kumaha poho deui mama ge oh atuh komo muridna meureun mama ge poho eta ngan deureus istiqaq ke bab wado nyaritakeun panwado ta eta teh kudu nu jitu urang deuk magahkeun Fathul Muin kudu geus menguasai heula pembacaan jeung surahna kakarak murid bisaeun ke ngaji Fathul Muin eta mah kakarak ge ngaji kos kararitu tapi lamun urang ngaji hikam lain jang bacaeun hikam mah lamun urang ngaji Ihya Ulumuddin lain jang bacaeun terutama ngaji hikam wa aib jeung Minhajul Abidin jeung Ihya Onam tama lumrah oh masalah tapi ngaji hikam mah urang can boga rasa boro-boro rasa guru tarekat ge teu boga aju ngaji hikam sasar sia cak aing sasar mentak diharamkeun ku Mama Gentur Mama Sotibi mangharamkeun ngaji hikam Mama kitu Bakri ngaharamkeun ngaji hikam ulah sok ngaji hikam Mama kitu di Bandung teh naon gara panyaungan Mama panyaungan kitu ngaji hikam kabeneran dina hikamna teh aya anu lugotan keur ieu teu ngaji salembar eta kunyana teh dibaca diliwat bae ieu malantaran hese cek nya ieu hiji teu ngaji nomor kadua encan datang kanu dicaritakeun diliwat bae teh mama panyaungan kararapik oh kuari mah kaluaran aliyah ngaji hikam aliyah ngaji hikam SMP lain SMA lain si orang sanawiyah Allah ngaji hikam tampilingan nu magahanana kudu nu nyaho jamun ngadengikeun mah sanawiyah aliyah SMA los
Allah sama orang ngadengikeun jelema nu ngaji hikam mangga. Ai kadatang bae tu kurang dengikeun, teu datang bae tu tinggalkeun. Tapi nu macakeunana mah kudu nu geus boga rasa hikam. Mantak hikam aya 3 rupa surahna. Sing hade teu meunang sambarangan ulah padu hikam-hikam bae. Naon sebabna? Ieu mah deuk nyaritakeun rasa. Deuk nyaritakeun rasa dituangkeun rasa ma'rifatullah wa rasulih melalui hikam ku Syekh geus minimal jelema teh engke mun nyaritakeun perjalanan ruhnya ho. Pan ieu mah deuk nyaritakeun wisata ruhani. Deuk nyaritakeun wisata ruhani hikam mah lalakonan deuk datang ka mana? Ai urang mah pan wisata teh wisata jahe. Nyaritakeun hikam teh boga kaisin. Engke kumaha nyaritakeun ketika nyaritakeun zikir, ketika nyaritakeun aurad. Engke mun nyaritakeun auradna ge engke lamun urang teu ngaji tarekat mah pajar aurad pelet. Pajar aurad kajagoan, pajar aurad dunia, aya khusus aurad naon. Geus tingkatanana datang ka mana aurad teh. Tah ieu. Kemudian waridat, bahasa waridat teh naon ieu teh? Aya istilah-istilah tertentu ketika nyaritakeun zikir, tahapanana ka mana, kumaha. Mantak hese di awalna ge geus dimimitian idpan wujuda ka fiadul humul. Sedengkeun jelemana masih kene cacampuran jeung pamarentah. Nu diaji hikam, cak hikam ge idfan wujudaka, kubur wujud maneh di adil hobul, tuh di leuweung. Di taneuh anu sepi leuweung, eta keur carita zahir. Pada teh maksudna titah memisahkan diri urang jeung makhluk. Maksudna deuk ka Allah doang. Mun nyana ngaji hikam sedengkeun nyana bergelut kene jeung pamarentah, peuncit teh jelema. Teucit sasar sia bakalna. Ulah diaji ku nyana mah ngadengekeun bae. Tah jadi guruna mun ngaji alfiyah kudu geus paham alfiyah, ngaji johar maknun kudu geus paham bilagah, mun ngaji fatul muin kudu geus paham fikih, mun ngaji hikam kudu geus paham soal ruhani. Ieu mah guru ge teu boga nyaritakeun hikam. Boro-boro hikam minhajul abidin ge minhajul abidin. Cek guru-guru lugotan bae ulah di surah. Asal baru galugot teh lah ulah di surah. Boro-boro eta. Ieu bae ge ieu naon garang-garana Kifayatul Azkiya. Tah Kifayatul Azkiya sing hade. Kifayatul Azkiya teh nyaritakeun syariat, nyaritakeun tarekat, nyaritakeun hakikat. Lamun urang sakadar ngalugot bae mangga bae ulah sok panjang-panjang teuing surah mun teu boga guru. Sebab engkena salah ke akibat dari surah nu salah engke ka dituna mal beres. Nah, ieu berita hikam da kos kieu urang hese pan ieu. Walin nuriyatihi zahirun fi kulli syai ujung-ujungna hulul pan. Sebab cahaya Gusti Allah lahirlah di tiap-tiap perkara eta lahir di tiap-tiap perkara. Sebab ngaihatohna Gusti Allah di setiap perkara atuh Allah teh mutakayifun bi kulli kaifin cuman gair muqayyad. Mantap bahasana kieu. Aing teh cek Gusti Allah sirrul ana sirrul insan wal insan sirri. Kaula rahasia manusia, manusia rahasia kula. Wah, puyang bang urang geus kitu. Kek kumaha? Kula teh rahasia manusia, manusia teh rahasia kula. Aing teh nyieun ka sia wahai manusia ku aing dijieun dedeg pangadeg sia mata ceuli irung sungut. Lengan beteng kubul dubur suku di jerona aya kolbu di jerona aya jiwa di jerona aya ruh eta teh jijieunnan aing nang aing nyieun ku aing disembahkeun ka sia wahai manusia jangka aing ti aing ku aing ka aing eta teh bahasa Tangerang teh lemes teh eta ti aing ku aing ka aing. Bagaimana Allah mah kos kitu ge.
Geus lamun sia hayang nyaho lantaran aing teh rahasia sia teh rahasia aing atau setiap gerak sia teh aya aingan. Sia dahar, sia nginum, aya aing nu ngagerakeun sia. Sia nangtung, sia diuk, aya aing nu ngagerakeun sia. Sia dek berangkat ke mana? Menuju sesuatu pekerjaan. Eta teh aya aingan. Dek berangkat, dek balik, aya aingan. Sia ulah hese-hese, neangan aing aya di sia. Kebal-kebal mah, aing teh pangeran. Hikam teh kos kitu. Hese. Dicaritakeunana lantaran teu marasa. Aing teh rahasia sia teh rahasia aing. Lantaran aing makos panon poe teu meunang pan urang eta namsilkeun Allah ka panon poe lantaran Allah mapan mukhalafah lil hawadis. Ari panon poe mapan ciptaan Allah mah nya urang nyontohan Allah ku panon poe. Sasar sia. Hikam dah. Cek satu ilah ieu mah keur carita bae heulanan. Urang lepaskeun heula supaya kaharti ku hati sia tuangan rasa aing. Panon poe di mana sorot, eta kabeh kasorot. Eta teh sifat teh moal bae pisah jeung mausupna. Caang teh sifat di mana aya caang aya panon poe. Di mana-mana aya sia aya Allah. Moal datang ka kitu aya langit aya Allah berarti. Aya bumi aya Allah berarti. Aya sia atau aya Allah. Aya teh kebo aya Allah. Oh, Allah tadi tai kebo. Bisa nyembah ka tai kebo. Atuh ieu kumaha tuh? Teu kumaha cek atuh ilah. Ieu mah keur carita bahasa batin, bahasa rasa, dituangkeun ka bahasa aing kumaha nyobutna. Rasa aing teh dek dibejakeun ku kasia, ieu aing kumaha nyebutna lantaran sia mah pan beuki kene suweg. Nya suweg sia. Ampura teu kaharti bae atuh moal kaharti lantaran sia mah alamna alam di dinya keneh. Geus lamun sia masih keneh TK dibere pelajaran SMP moal kaharti setik-ketik. Sia SMP dibere pelajaran kuliah moal kaharti setik-ketik aca. Eta keur carita metode komerasa. Wari kudu kumaha atuh kudu diliwatkeun heula syariat. Aju kumaha bakal katempo gerak keagungan Gusti Allah. Masih kene urang di syariat mah moal katempo bae Gusti Allah. Kok bisa teu katempo pan salat teh syariat kahalangan ku salat. Sebab urang mah hayang salat lain hayang kapanggih jeung Allah. Ku hayang salat eta lah ngahalangan urang jeung Gusti Allah. Atuh ulah salat bae atuh beuki parah. Salat bae ge can datang ka Allah kumaha teu salat nyung sabesia. Tuh. Dibulak-balik ku sato ieu sia macan paham kan encan lantaran teu boga rasa henteu kudu kumaha atuh piceunan heula syariat aya nu ngaran syariat naon dahar supaya boga tanaga piceun ulah dahar sia aduh atuh teu kuat mun teu kuat dahar bae salat biasa bae mun teu kuat mah aju naon deui ulah sare sebab sare mah syariat atuh lamun teu es mah atuh puyeng sare bae sia mah atuh ngan ibadahna ibadah syariat bae. Geus bae kos kitu, butuh kene dahar, butuh kene nginum, butuh kene awewe, malah ngadoa deui hayang datang hiji deui. Kurang produktif bener nu di imahna. Geus aing di dinya bae. Ke mama punten ai kitu, mama teu dahar mama ge. Pan gerengan sarua, ulah sok nyaritakeun ka mama sia heula. Puyeng cenah abdi mah ngobrol jeung mama mah ulah guguru. Aing ngajatelok ngamuridkeun. Geus guru tarekat mah mun dibenta teh mun dipenta embungeun lain kudu make selembaran. Asup tarekat sia ka aing mun henteu sasar sia. Mun tarekat si kos kitu. Hayo gegeran mumpung aing hirup keneh ngaku. Mal beres. Lain kitu tarekat dipenta ge ih dia teu aya. Teu bisa. Maksudna kuateun henteu. Atuh kudu kumaha mama? Ndek supaya kaharti cahaya Allah aya di mana-mana jaka deuleukna ku urang teh pagawean mah aya gerak urang teh panangga gerakeun Allah
Di mana-mana manusia geus beak ikhtiarna ngomongna ka Allah. Geus beak ikhtiar pasti ka Allah. Ngomongna ka Allah. Lah cenah meureun kiainya jeung geus diobatan ka mana-mana ge jeung geus hese. Geus we tinggal dipasrahkeun ka ai kamari kunaon teu pasrah. Atuh kamari atuh pasrahna. Wali mah memeh muriang geus pasrah, memeh paeh geus pasrah. Urang mah lantaran bersyariat nyareat heula. Ke geus beak syariat teh kakarak. Ngobrol kakana jeung adina jeung keluarga ja urang nyareatan apa geus beak lamping. Geus beak sagala geus ka Singapura sagara kuali mah geus pasrah bae kumaha Allah ai kamari kunaon teh kumaha Allah. Tah eta teh urang teh kahalangan ku ikhtiar urang. Moal wali, moal jadi wali. Ai kitu wali ti lokal rumah sakit osok. Puyeng cenah kula mah ngobrol jeung mama. Puyeng wali ge osok biasa ka rumah sakit. Ah mah nya pan teu meunang zahiron. Nutupan kawalianana supaya ulah disangka wali. Lantaran lamun nyana bertahan bae di imah hayang disebutkeun mama eta mah embungeun ka rumah sakit hayang dihebat-hebat gugur kawalianana. Atuh hese ai kitu mah mama saha nu babari jadi wali. Ai lain wali mujmir mah. Atuh hese nu mantak sapi jelemaana mun teu ngaji tauhid heula moal beres. Endek supaya boga rasa sama Allah teh aya di dada. Basor Allah teh aya di dieu. Kudu kumaha singkabkeun. Nu mantak salila urang boga rasa ilmu eta ngahalangan ka urang usul ka Allah. Aya jelema kahalangan ku dunia biasa. Aya jelema kahalangan ku jabatan biasa. Aya jelema kahalangan ku kakayaan biasa. Tapi jelema kahalangan ku ilmuna sorangan. Ilmu naon lu ngahalangan kanyana? Ilmu fikih, ilmu alat, ngahalangan ka wusul dirina ka Allah. Kudu kumaha atuh? Ulah singkapkeun eta. Sehingga salat ge ulah boga rasa urang hayang salat. Mun urang boga rasa hayang salat berarti urang kadar datang ka salat bang geus puas. Kudu kumaha lain da endek usul ka Allah. Aya dek usul ka Allah mapan Allah ge aya di dieu. Gagerak urang teh aya Allah atuh teu kudu salat, mantak wali mah tilok salat. Mentek besi aya di lembur urang nu tilok salat wali. Tewak rante. Kumaha cenah kiai ku hese-hese teh hese. Lain lalagaan mantak pun teu boga guru mah hese. Di mana ngamimitianana heula atuh tah kakarak mulai. Endek ibadah, endek talar naon ieu pikihna. Sapina. Lumayan geus. Juz ama talar apa henteu? Ikro macet. Ikro. Ikro hese jasa jeung izazul. Rohim kita jadi imam Jum'ah teu kuat sabih saja. Teu kuat tetep waduha bae jeung alam taro. Teu kuateun sabih acan komo surat Jum'ah mah geus teu kuat bae lah pokona. Tah eta teh mah wali kos kitu. Atuh kudu kumaha tuh teu kumaha ja wali mah kadang-kadang Jum'ahna ge kulhu. Ah cenah bingung ieu kiai pasti bingung. Lantaran wali mah kadang-kadang salat nangel. Kadang-kadang salatna teh lalaunan, kadang-kadang cepat salatna. Kadang-kadang wali mah salatna teh kitu 5 rakaat zuhur ge. Kadang-kadang 6 rakaat. Besi aya di lembur urang wali eta nu kitu. Kadang-kadang 2 rakaat doang salat geus hese diamuman ku urang keur majzub, keur fana, keur bako mah henteu nya. Mantap kudu sering-sering meuli bako urang ge. Hese mun teu nyaho ngamimitianana heula hese ibadah ka Gusti Allah. Sebab ieu teh aya 3 tingkatan alam urang atuh make syariat, alam malakut make torekat, alam jabarut engke makena hakikat. Hiji-hijina aya praktekna di torekat praktek salatna lain deui jeung cara urang di syariat salat teh. Ai rukuna mah sarua, naon kitu ngaranna rukunna mah sarua ngan praktek batinna engke nu lain deui. Eta ese saha nu nerangkeun guru mentek ulah sambarangan norekat ge. Sarena kudu kumaha, wuduna kudu kumaha dina torekat. Ari kakarak takbrung zikir aju bawa berkat mah babari. Zikir kita sama-sama zikir nasional di Senayan. Balik deh di Beredes, Beredes kalapun. Beredes sebelah balik di Senayan enggak?
3 juta kan? Lain bensin eta ge. Da eta teh naon eta kos kitu mah. Sama bialah lalagaan tama kos kitu. Komo nyaritakeun saya guru Toriyoko. Aya Habib gadi tasbihna dikongkoyangkeun ngobrol jeung kula. Terus ngobrol ditanya dia anu Habib siapa ini? Habib saya Habib anu. Alhamdulillah Kiai. Ini Habib guru tarekat. Aing haju ka dapur bae. Sia. Habib goblok beureun. Ngaku guru tarekat sia. Gas, mau dipanggil deui ku aing. Gas, pokona Habib tinggal Habib, tolol. Teu nyahoeun ka rahasia tarekat. Ngomong deui di dinya di hareupeun aing. Gas. Saya ngobrol, udah Habib, pulang aja. Ente enggak sopan sama Habib. Sekali-sekali saya tidak sopan sama Habib. Sebab Habib tidak sopan sama saya. Mana Habib enggak sopannya? Enggak tahu Habib, pulang. Ya nggak getar-getar dia ngomong gitu. Meureun lain aing ngomong malaikat meureun eta. Ya Allah ngaku guru tarekat. Guru tarekat mah kudu disumput-sumput lain di aku. Habib kurang ajar ya. Nyasarkeun sia. Habib tinggal Habib, komo lain Habib mah diliek dia ku aing. Teu nyahoeun ka cara-cara tarekat. Masya Allah, bahaya. Sumputkeun tama mutiara geus datang ka mana nya norekatna kage kadeulean. Teu kudu diomong-omong datang ka mana nya norekatna engke ge katingali afal jeung ahwalna. Lain ngaji hikamna, lain ngaji ihyana, lain ngaji minhadul abidina, lain ngaji kifayatul asya, tama ngaji metode engke afalnya na jeung ahwalnya na katemong sorangan norekatna. Penting nanya sok hudang kanyahoan antara nu hudang jeung nu teu hudang. Rahim kadeuleuk kurang hudang Rahim. Memang kumaha matana lain deui. Matana kudu beureum bae. Oh, kamari cenah cak Rahim beureum nyeri mata tama. Geus pokona kanyahoan bae geus, bakal kanyahoan bae. Teu kumaha ge kanyahoan, sanajan tamu teu wau teu naon. Ahli hudang peuting kanyahoan bae. Kanyahoan bae. Kamari ge aya ti Bitung, kanyahoan di budak tukang hudang peuting nonton bola. Mata nu sok dipake ibadah ti peuting jeung mata nu sok pake maksiat ti peuting sarua cayanana mah tapi beda. Sinarna lain deui. Geus teu bisa dibobodo bae tah mah teu bisa dibobodo. Nah, kajeun teuing urang sosorbanan, Habib pan sok loba udang-udang sorban segala, jubah segala naon, lain mah lain bae. Henteu kudu kikituan biasa bae. Mentak aya di dia Habib nu sok diomong enggak usah begitu biasa aja gitu. Kalau sampai di situ aja, ulah sampaikan ka jasarkeun manusia. Mata keur pan aya Habib nu ditangkep di Polsek Pasar Kemis. Atuh eta, anu datang ka dieu, Kiai, ana mau marhaba ya di sini. Atuh Bib, marhaba saya tiap malam Jumat marhaba. Enggak, ana mau marhaba aja di sini sama rekan-rekan. Jangan. Ente enggak ngagungin sama Kangjeng Nabi. Urusan saya ngagungin sama Kangjeng Nabi. Di situ marhabanya pengen uang. Marahnya na, aing marah deui imah aing sia. Baik sia imah aing. Mending diuk sia ngopi jeung aing ngarokok. Ada Habib Rajak datang ke dia ngarokok gitu. Teu kudu kikituanan katempo geus ulah sok nembang nembong nu kitu. Engke ge nur ilahi mak katempo kajeun kukumaha ge. Sakicep katempo bae. Nah, di mana ngamimitiana ieu endek supaya rasa eta aya. Ta eta teh kudu make guru. Ieu nya sia zikirna ti dieu ka dieu. Engke amtina ieu bae heula. Engke naik ti dieu ka dieu. Engke naik ti dieu ka dieu rasa geus lain deui. Oh, bener. Tanya ku guruna. Sia geus aya rasa aya. Kumaha mun nu geulis resep bagus. Naik sia ya. Naik sia. Ya, berek lain doana. Naon? Allahumma zawijni. Tah jadi geus teu kudu hese-hese ja aya parantina, ja urang ge magahan amil aya geus bisaeun mah ieu murid teh atuh dipindahkeun ka jurumiyah. Atuh ieu jurumiyah teh geus bisaeun atuh ngelal sia atuh hayu. Hayu ngelal. Hayo saudara. Ngelal bae teu bisa ngelal. Ja guru ge jauheun, wabiak lancar ngelalna ieu, masyaallah. Qala suqala jepale laqal belaka qala nu ngajalkeun wana kali tanya terus qala pala. Geus, lancar ieu budak. Mabdiun.
Mamni mapolon. Elah nakal hadu bila kolab. Sia nu teu ngaji mah puyang sia. Ai Haji Hamid mah moal puyang nya na. Bang Parantina. Tuh nakal hadu bila kolab. Naon eta? Nakal hadu bila atuh kumaha aing bae eta mah. Jasa lagi sia mah nyaho ieu. Nya tah, geus bisaeun murid naik sia atuh kanyahoan murid ge bisa amil, bisa jurubiah, bisa ngelal, bisa ngasal. Sok asal sia. Ngasal. Gitu bismillah makhudun. Lu bukanna bisa bae geus. Nah, naik sia kuari geus alfiah. Nu mantak dihiberkeun ku guru. Guru ge endek ngahiberkeun kumaha ka karak bulu centong. Eta cak kos kitu komo batin nyahueun jasa anu ngadidik batin lain haju guru torekat zikir diantop tilok kapanggih jeung guru tilok diugan ku guru datangna alhamdulillah cenah kiai kula ieu geus bisa datang ka kitu naon datang ka naon Dairatul Kubro sabaraha taun sia kakarasa taun ge abdi mah cenah geus datang ka Dairatul Kubro hebat amat sia ngelehkeun aing kos kitu amat torekat nyaritakeun Dairatul Sugro Dairatul Kubro ge engke wayah naik karek dicat teu kudu dipotokopi tarekat teh kudu lakonan bae eta ge mulai di dieu sok naik kanyahoan peutingna sok zikir jeung teu sok zikir kanyahoan ku guru tah di mana geus der beda ke kadeuleu salatna gerakna lain deui sebab melalui perasaan terus melalui perasaan kaya impian teu meunang dicaritakeun lain ka guru mah biar yang ngimpi anu ka panggih anu engke kanyahoan tet beres tangke naik sia engke di alam nu ieu ka alam pertengahan alam nasud garana alam manusia alam nasud seluruh nu hubungan jeung manusia syariat berarti urang make patul muin geus datang ka pertengahan 50% berat naik ke alam malakut mulai guys beda tina leumpangna lain diukna lain daharna lain sorangan nah salat naga geus lain deui nikmateun salat naga Allahu akbar 2 rakaat salat zuhur batal sorangan nya padahal mah teu hitut padahal mah teu ngomong tapi nyana sorangan ngabatalkeun lain waswas beda jeung waswas mah setan ieu mah lain kunaon atuh apa nu ngagerakeunana Allah nu mere hirup Allah tapi lain inget ka nu ngagerakeun batal aing salat luhur berarti geus luhur Pak atuh urang mah lamun salat titah batal kos kitu ti Allahu Akbar geus batal ti Allah mau salat tujuanna atuh salat fikih mah emang kos kieu. Salat fikih mah sholli pada zuhri Allahu Akbar. Geus bae bismillahirrahmanirrahim. Ai motor di mana itu hujan. Waduh hujan. Dari mangdu alaihi wasallam. Rada dicepetkeun saya teh beusi kabur hujan. Ieu tuh salat teh kos kitu bae. Datang ka pae ge salat syariat mah tuh kos kitu bae. Aju salah atuh henteu emang datang ka makom eta. Aju engkena ka surga apa ka neraka? Atuh pan lain nu urang surga jeung neraka mah nu Allah engke bae minta ka Allah. Tuh, geus dipasinikeun ge surga jeung neraka. Pan ari ieu mah nu geus pertengahan, endek naik ka alam malakut geus lain nu dimasalahkeun surga jeung neraka Allah. Geus kana mah keur leumpang salat, keur diuk salat makna salat. Nah, kuari mah datang ka alam malakut, tek ieu kapanggih. Rasa ieu dituangkeun walinu, tadi ini ngabahas walinu renya ti angel asal maka bahas ini jam 12 kurang ya. Ku sebab cahaya Gusti Allah lahir di tiap perkara sebab geus ngaliwatan alam nasut geus melalui ngadeukeutan alam malakut nu kadeuleu teh Gusti bae sebab kuari mah ngalaksanakeun seluruh parentah Gusti boro-boro nu fardu nu sunahna ge terus bae nu mantaknya nama dina poean rebo wakasan ge salat bae ku resep-resepna ka salat. Urang mah aya salat, aya rebo wakasan salat, aya subuh kodo. Atuh balik tadi balik diseserikeun ku Muhammadiyah ge eta emang seserikeun.
Atau maksud dari kan geus kudu nyaritakeun salat rebu akasan, ayo masih kene salat subuhna mentangna jam 7. Isin atuh. Cek malaikat budak ayo salat dapil bala ayu bae embung cek kena bala ayo subuh nu fardu. Beres sih budak. Ya Ustad Golkar kajian ngomong guys. Nah, lamun urang geus kaliwatan tah, geus kaliwatan 50% geus mendekati alam malakut. Antara alam nasut jeung alam malakut nu kudu dilaksanakeun adalah syariat di mana geus datang ka pertengahan geus mulai kuari bertorekat karasaeun kunyana rasana kuari mah geus aya suara ge moal kadenge urang keur salat aya suara naon moal kadenge kuari mah aya misalna kitu naon ngaranna reungit geus moal karasa rasana geus pindah tadi mah syariat. Salila urang bersyariat dicocorengit atel bae. Dicocorengit atel bae. Urang ke salat tapi salat syariat aya nu liwat di kaca si mimin atuh kadeuleu bae. Begitu walad dolil batur mah amin kana amin. Itu syariat mah kitu bae. Geus moal henteu syariat mah kitu bae. Lapar karasa laparna tiris karasa lesir syariat. Begitu guys datang ke 50%. Urang teh mendekati alam malakut. Geus aya reungit geus teu karasa, leuwih cinta ka Gusti, leuwih rasa ka Gusti batan reungit. Teu naonan reungit. Lapar geus teu karasa lapar ketika urang salat. Tiris geus teu karasa tiris ketika urang salat. Salat teh heula ieu, dina salat teh heula engke di luar salat lain deui. Geus salat teh teu kadenge naon hiji be Allah. Pokoknya na keur salat lantaran maksud datang ke Allah. Sedangkan Allah na aya di dirinya na. Aing teh rahasia sia teh rahasia aing. Atuh lamun sia rahasia aing rahasia sia. Penggerak sia teh gerak aing teh. Atuh kuari mah aing teh pangeran. Sia teh cinta ka aing. Atuh berarti kuari mah sia teh salian lain aing teh. Eta mah ngomong, lamun eta ngomong dibuktikan ku urang nu bersyariat murtad kudu baca 2 kali syahadat. Ya ieu mah lain, ieu mah geus alamna di alam eta tah. Membaca hikam teh kudu nyaho alamna, ieu teh keur aya di dimensi alam nu itu. Anu boga perasaanana jeung Allah bae, teu murtad emangnya nama keur jeung Allah bae ma fi jubati ilallah. Lamun ku urang diterapkeun di nu syariat murtad kudu maca 2 kalimat syahadat. Hulul teh iyalah udah dimasalahkeun. Geus kudu bertahap-tahap tah lantaran sinar Gusti Allah aya di tiap perkara nu kadeuleu teh kuari mah lain perkarana tapi sinar Gusti Allah na carita sinar berarti Gusti Allah na atuh kuari mah hese nyaritakeunana lah kaditu nama mantak urang teruskeun bae ngajina. Kumaha? Wa malam yazuk saja lemah anu encan ngarasa datang kadinya atuh walam ya